Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha barudak dararamang. Mugia masih aya dina tayungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinten ieu urang diajar ngeunaan basa lemes. Sateah acan diajar tong hilapnya hideup baca doa heula. Hayu urang mulai wae pembelajaranna. Hideup tinggalinya penjelasan dina video ieu. Basa Sunda teh salaresna janten aya 3 tingkatan. Nyaeta basa Sunda lemes, basa Sunda loma, sareng basa Sunda kasar. Mung supados gampil urang pisahkeun wae nya jadi 2 tingkatan, nyaeta basa lemes sareng basa loma. Kumargi kadang di sababaraha daerah basa kasar teh asup kana basa loma. Ayeuna urang bahas basa Sunda loma. Biasana basa Sunda loma teh dianggo ngobrol sareng rerencangan anu atos akrab. Aya deui kadang basa loma oge dianggo ngobrol sareng jalmi anu langkung anom usiana. Terus oge biasana dianggo upami urang nuju emosi atawa nuju ambak. Terakhir biasana dianggo dina acara anu tresmi sapertos humor atawa nuju ngabodor. Ieu aya contoh bahasa loma. Aa Ujang meuli baso ka pasar. Ayeuna bahasa Sunda halus atawa bahasa Sunda lemes. Bahasa Sunda loma biasana dianggo nuju suasana formal. Sapertos misalna di kelas atawa acara pernikahan jeung lain-lain. Kadua dianggo ka jalmi anu yuswana langkung sepuh sapertos ibu bapa urang. Tah anu katilu dianggo ka rerencangan anu nembe kenal atanapi teu acan akrab. Ieu contoh basa Sunda halus. Aa Ujang ngagaleuh baso ka pasar. Kecap anu aya di basa Sunda loma nu awalna meuli diganti ngagaleuh. Kusabab kecap ngagaleuh teh leuwih lemes tibatan meuli. Di dieu aya contoh kecap bahasa lemes. Hideup tinggalinya. Tugasna tulis ku hideup 5 contoh kalimah ngangge basa lemes. Fotokeun hasil tugasna tuluy upload ka Google Classroom. Mung sakitu wae pembelajaran ti Patri. Mugia hideup ngartos anu Patri jelaskeun nya. Patri tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.